geus baranahan ngalobaan aranakan kadulur anu ti lembur paraya anu ti kota montong nanya jaluna sabab domba domba kuring montong nanya jaluna bisi jadi fitnah sabab eta jalur eta domba domba kuring domba domba kuring di manian ku kuring di paraban ku kuring anak ge anu kuring domba domba kuring di paraban ku kuring di manian ku kuring anak ge anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna jaluna mah domba adu asa baru jadi pahapan pohon wah terus kata Gusti Madian tadi bukan domba teh dua baraya anu hiji pikan dua nawa pikan ulang aja jalunanya musim fitnah teh domba teh dua domba pikan dua anak ayeuna geus ngalobaan aranakan baranahan anu lur anu ti lembur paraya anu ti kota montong nanya jaluna sabab domba domba kuring montong nanya jaluna bisi jadi fitnah sabab jaluna mah domba adu asa garut domba domba kuring di parapan ku kuring di mandian ku kuring anak lagi anu kuring domba domba kuring di parapan ku kuring di mandian ku kuring anak lagi anu kuring saha jaluna mana jaluna saha jaluna jaluna mah domba adu asa garut aduh boga domba teh dua baraya anu hiji pikan ayeuna geus anakan dua kamari anakan deui geus ti Madian diberi dahar dieu bareng lagi domba teh dua domba pikan dua anak ayeuna geus ngalobaan aranakan baranahan adulur anu ti lembur paraya anu ti kota ulah jadi aneh sabab eta domba kuring ulah nanya jaluna montong nanya jaluna bisi timbul fitnah sabab eta domba kuring domba domba kuring di parapan ku kuring di mandian ku kuring anak lagi anu kuring domba domba kuring di parapan ku kuring di mandian ku kuring anak lagi anu kuring mana jaluna saha jaluna mana jaluna jaluna mah domba adu asa garut mana jaluna saha cing saha jaluna saha cing saha jaluna jaluna mah domba adu asa garut Allah
laparan. Ah.